rukun wudhu ajikeun teu bisa rukun salat aji mumpung hirup keneh ya Allah kadanan cara Imam Ahmad bin Hambal mah Imam Ahmad bin Hambal ya Allah ya Rabbi kaistimewaanna ucapan-ucapan Ahmad bin Hambal haram beteung aing kudu kaasupan duit ti pamarentah haramnya nanya muridan nanya emang halal apa haram sih ulah nanya haram jeung halal teu yang aing beteung aing kudu kaasupan ku duit negara izin ka Allah besi aing paeh ditanya sia harita dibere beteung sia dieusian duit pamarentah ku teu nanya aing teh aing ieu pamarentahna teh ngadege kahebatan Ahmad bin Hambal akhirna manehanana hayang nasehat lantaran nasehat sababaraha kieu teu asup ka hate coba kula cak raja anter ka Ahmad bin Hambal dianter bareng datang ka imam assalamualaikum waalaikumsalam saya kula Kiai Fulan Kiai jeung saha kabeneran kula ieu nganter raja lamun nganter raja tanyakeun raja deuk naon ka dieu beuh nyana ngarewas ieu mah raja sing hade teu meunang sambarangan aing hubunganna naon jeung raja jangan teu perlu ka raja nu perlu ka aing lamun raja perlu ka aing deuk naon tanya deuk hayang nasehat lamun hayang nasehat aing deuk kaluar tapi lamun jana teu hayang nasehat ti aing mah moal kaluar teangan coba kuari kiai model kitu teangan ulah nanya kaki uding ulah nya namang sekolot geus error ulah nanya tanya coba ka kiai kuari benta kuari kula masuk ditelaah kiai-kiai nu baheula bae kos kitu Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali mah kabeh kemudian eta tokoh-tokoh sufi abeh naon jang kaca horenganan batur sararieun ka Gusti Allah beteung dijaga beteung paingan salatna teger zikirna teger maca Qur'anna teger horenganan bensin nu diasupkeunana teu sambarangan ieu mah keur carita kahebatan Imam Ahmad bin Hambal teu hayangeun nya mah kapanggih jeung pamarentah lamun lain deuk ngasehatan hiji begitu dinasehatan dibere keunang ka fakir miskin nya nama teu pernah beteungna kaasupan ku duit pamarentah mantap ibadahna mantep ieu mah kamantepanana besetik deui kumaha eta kamantepanana kamantepan ibadahna Ahmad bin Hambal bisa ngobrol jeung ahli-ahli kubur bisa ngobrol jeung jin bisa ngobrol jeung setan-setan ya Allah aing ngobrol jeung ahli kubur mah tah mah hese aing ngobrol jeung jin eta ge termasuk hese lamun ngobrol jeung setan mah haji pendi ge bisa sebab atunya rajana pan gampang ngobrol jeung setan mah atuh haji mamin ge mun ngobrol jeung nya asal lain jelema cak nya ge tah ieu mah kacaritakeun Imam Ahmad bin Hambal mah kapan di imah bae ngajar di imah ngajar nyenekeun mazhab ngarang kitab Masya Allah Karim di Irak saat eta aya hiji awewe anak pejabat kasurupan dipencet ku ahli hikmat ngalawan paling keluar ke asup deui pencet deui ku ahli-ahli hikmat kitu keneh ka dokter beret naon kitu ngaranna obat syaraf tetep teu mempan geus seselet bapakna iwa hiji deui Kiai Ahmad bin Hambal datang tadinya utusanna Waalaikumsalam naon anak salah sahiji pejabat
kasurupan parawan kene ku ayeuna sakitu kula ka dieu diutus titah minta doa mun bisa mama na nu ka ditu atau mun aya izin itu na bawa ka dieu Cik Ahmad bin Hambal ka kiai anu bae jangan mah hebat entos ka kiai anu bae atos disebutan ku Kiai Ahmad bin Hambal kiai anu ge entos sadaya lagi seseleh ieu mah tinggal mama bae hiji deui Masya Allah Cak Ahmad bin Hambal nyana ka dieu ulah kula ka ditu waktu atuh kumaha ieu kieu bae buka tah bakiakna dibuka tuh bawa bakiak mama ka ditu terus tenden di sisi eta awewe nu kasurupan haju maneh ngomong ka ditu hei awewe sia kasurupan ku setan ku jin bejakeun hei jin keluar sia lamun henteu keluar ya aya tarumpah Mama Ahmad bin Hambal ayo bejakeun dibawa bakiakna doang dibawa ka dieu diteuneun di sisina diomong hei awewe kulana hei jin anu nyurup ka ieu awewe sia deuk keluar apa henteu lamun teu keluar sia ya bakiak Mama Ahmad bin Hambal geus aya di dieu takol sia ku aing awas ya harita kene hampura waduh cakiana boro-boro titah keluar ti ieu awewe kula mah keluar ti negeri Irak sieun ka bakiak Ki Ahmad bin Hambal ditanya kumaha nu mantek sieun kunaon nya nama ahli ibadah ka Gusti Allah hese dilawanna ibadah ilmuna pohara jasa gas gua ada keluar moal asup deui keluar langsung ku bakiakna bae sieun sebab ahli Allah ilmuna luhur jasa kejadian di pondok Karita nu kasurupan dipencet Haji Pendi pernah terjadi Pak pencet Bismillahirrahmanirrahim amanar rasulu bima unzila ilaihi wa enggak bisa setan lalu di jero ngomong atuh enggak bisa babacaan kos kitu mah gantinya na wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu arrahmanur rahim atuh pasehan aing cek disengsarikeun sebab lawan macanangan di bibir doang henteu asup ka jero tikoro acat disengsarikeun ku setan pernah aya nu nyeri huntu menta cai ka jana paeh jelema Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci
parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para qori, kasepuhan urang, mobil khusus di tengah-tengah haplah urang aya Kiai Udin Syamsuddin, pernah menjabat sebagai wakil presiden, tidak terpilih. Wakil presiden tidak terpilih. Sebab boga penyakit asma, jadi boro-boro ngurusan negara, ngurusan diri nage hampir-hampir. Urang doakeun mudah-mudahan dibere panjang umur, bisa kawin deui. Kiai Haji Nasuha babaturan kula keur waktu sakola SD, sarua kelasna jeung kula, jadi berarti saumur ngan kula mah terus kuliah enya naon teu atuh ya DRS di rumah saja. Doakeun anjeunna ge mudah-mudahan dipasihan panjang umur, dibere ulah hayang kawin deui tah mah. Sahibul Bait Bapak Haji Evi sekeluarga, tapi lain Epi Tamala, Haji Epi. Nu teu asing deui di mata kula oge di mata urang putat. Dina wengi ieu anjeunna ngundang urang hayang dorong doa ka almarhum almarhumah nu tadi disebatkeun, khususna pisan ka sepuhna almarhum Haji Arba. Atuh urang doakeun mudah-mudahan almarhum dihampura sakabeh dosana, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Oge ka dulur simkuring Haji Samsuri, alhamdulillah nyana dibere kuat ngandung. Kuat. Alhamdulillah meureun mun aya deui mah endek deui nyana ge.
doakeun deui mudah-mudahan di paparinan panjang umur dipasihan kakiatan wabil khusus pisan Profesor Doktor Kiai Haji Raden tambah Haji Supendi AF selaku Durek Duda Torek lain duren duren keluaran anyar tama ya Allah ya Rabbi alhamdulillah malam ieu Bapak Kiai Haji Supendi tiasa hadir di dieu emang tiloka mana ongkoh ngareuah-reuah ka Bapak Haji Evi nyana sebagai motor dina acara ieu kalayan inayah ti Gusti Allah tadi kukula deuk ti tangga doa Haji Pendi mun hujan bae terus kula geus sadang ngretek-gretek di jero hate geus diturunkeun doana ka nyana lamun aya hujan mengaji ieu baca hadiah heula geus asal dibaca ku nyana hujan gede kula ge heran lain sakali lain dua kali kula neuleudei ka luhur asal ngagedean ya hujan serahkeun doana alhamdulillah masya Allah minta ke Allah ulah waka hujan pindahkeun ka pondok kajadian keur ieu ge urang acara di mana kara cek kula pindahkeun we ka pondok bener-bener banjir imahnya na sapotong ya Allah ya Rabbi bongannya nang heueuhan kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu urang kempel di bumi Haji Evi sekeluarga ya de istrina Ibu Hajah Hasunah ih nyanyahoanan nyanyahoanan teu aing mah teu percaya dina wengi ieu urang kempel di dieu dina maksud dorong doa ka almarhum almarhumah patali sareng tepung tahun anu kasabaraha ieu 18 bener teh henteu sih itu udah percaya aja bener 18 tahun anu lamun ku urang direnung-renung dipikir-pikir anu nyaan horenganan urang ge sarua bakal kos nu tadi disebutan almarhum Haji Arba almarhum Hajah almarhumah Hajah dan lain-lain sebagainya mal kebal deui almarhum Haji Supendi pasti dah pasti almarhum Masya Allah tapi tetap kurang doakeun ulah waka mau mudah-mudahan panjang umur bisa kawin deui kula geus nyiapkeun sebab kula termasuk babaturan lah incu ka nyana kula ieu jadi nyana incu kula
Alhamdulillah kukula geus disiapkeun di Cikupa aya awewe umur 80 tahun. Fotona ge aya. Tadi geus didelegeun ka kula ieu fotona cenah. Masyaallah. Umur sabaraha min 80. Ya mudah-mudahan kejadian lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang titah maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ba'da salat dibaca minimal natilu atau 5 atau 7 atau 10. Haji pendimat tilok dihitung-hitung sadaek nanyana kadang henteu. La ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah angin Allah. Wallah teh wahdahu nyorangan tunggal la syarikalah eueuh nu ngabarengan wahdahu jeung la syarika teh eta keneh. Allah nyiptakeun langit, nyiptakeun bumi katut eusina, berikut laut gunung, masya Allah, ciptaan Allah. Kehebatan setan eta gunung ciptaan Allah nu berbentuk batu teh dicokot ku set batu haju diukir dibentukeun Gajah Mada, dibentukeun dibawa ka imah jelema aharewasan ta setan. Cak setan teh sebenarnya mah ieu batu nama ngan ieu batu boga kekuatan. Coba ge ulah sambarangan ka ieu batu. Ulah berbentuk patung diputatna batu bolong bae batu bolong di kieu-kieu. Wow, haju diinumkeun ka awewe. Eta awewe jadi muter tahu batuna batu bolong disebutna naon eta tuh boga berarti kan. Boga tak berarti eta duren mah boga bae nu kos kitu. Nah durek kitu poho aing. Diralat. Nah eta batu disimpen di kade ieu moal pati-pati disimpen jeung di kade lamun eueuh kepercayaan terhadap batu eta sing hadet lamun kabawa paeh bahaya eta. Haji Pendi boga golok panjang caknya ieu golok osok gegerbegan sorangan robah gitu tah ieu mah golok tuturunan cakna aneh bisa goyang sorangan cekules siana meuleun deung golokna seurinyana golok masa pira golok tapi eta golok diteundeun di dinya teu meunang di umak di ome sing hade siabun liwat ge kudu punten golok. Lamun ieu kepercayaan datang kategkeun kabawa paeh silakan. Masya Allah kan dibentukkeun ku setan jadi patung dihareos
kajelema pangeran mah ieu pangeran mah ieu sejarah nu tatadina mangeranan ka Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah robah wari pangeran teh batu pangeran teh kayu baheula mah Firaun Namrud ngaku pangeran teh wari ambalah aya di urang nu mangeranan ka batu asal bentuk tempat ibadahna lain masjid berarti kan kos kitu ta pangeran eta baheula mah kan eueuh di urang mah wari bahkan dicitra geus aya sanajan encan bakal kajun ku kumaha ge nah nu tanda tanganna lurah aju disaksian ku RT pangheulana ka neraka lurah jeung RT berikut jeung anu ngadukung nah dek kumaha coba ayo coba loba kuari mah tempat-tempat ibadah anu pangeranna batu kayu jeung sajaban tapi urang mah alhamdulillahirabbil alamin Gusti nuhun ieu nu halaladir di dieu kabeh pangeranna mun ditanya Allah rasulna mun ditanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Allah teh yuhyi wa yumiit nah hirupan jeung maut hirup jeung paeh teh horeng boga Allah urang hirup kunaon atuh kuari boga rasa urang nu hirup nu boga hirup teh urang padahal nu boga hirup ma Allah paeh nu bogana Allah sebab tadi dibacakeun yuhyi wa yumiit mantep titah dibaca ge ku Kangjeng Nabi abeh sadar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit jadi nu boga hirup Allah nu boga maot Allah paeh jeung hirup hirup jeung paeh nu bogana Allah geus kulantaran nu bogana Allah atuh kumaha Allah bae urang kuari keur dihirupan ku Gusti Allah emang nu Allah ieu kamari berangkat kabeh ka sisi laut ka pantai eueuh nu boga rencana jeung prediksi bakal paraeh eueuh daratang ka ditu nu ngagebegan lauk aya anu main kartu bae aya behe anu rerendengan bae bae nyekelan tuh saya masuk seuri heran aing mah aya anu keur kikituan bae batur Haji Pendi parah ternyata teu boga rencana jeung prediksi bakal parah lantaran nu bogana Allah ya nu bogana hirup teh Allah paeh nu bogana Allah mantap sing hade Haji Epi malam ieu ngundang urang supaya eling cek Haji Epi hei dulur kade paeh jeung hirup teh nu Allah bapak kula geus 18 tahun maot nah kagagas kula ieu ku maotna abah kula horeng urang ge bakal maraot bakal pararae siapkeun bekel jam setelah paeh nyiapkeun bekel jangka Mekah mah siap nyiapkeun bekal jangka Jakarta siap deka Bandung kitu keneh boh lamun urang dek zarah ka mamana bekal disiap-siapkeun kunaon aya deuk paeh tilok nyiapkeun bekal tilok nyiapkeun bekal
Ieu urang putat bekal kreditan kabeh. Ya kadele kukula ieu na merengkerut ya. Ieu mengkerut ya. Kadele ieu lah ya. Asal ieu na mengkerut bae geus 2 bulan ka 3 masalah ieu. Tuh. Biangna RW pugu sia. Biangna RW. Ya. Ieu bekal na. Masya Allah, asam mual paeh. Sanajan yakin asam mual waka, pedah sehat, pegah gagah, pedah sugih, asam mual waka paeh. Ternyata kejadian. Tambah deui di Sukabumi taneuh dititah tarurun ku Allah. Taneuh turunna sekaligus nutupan imah. Atuh parah. Haju di Cirebon, cak Allah angin. Coba ke Cirebon longok. Coba silaturahmian. Cak Allah teh ke angin beliun. Hayu ka ditu. Muter. Parah. Ya Allah ya Rabb. Diputer ku Allah. Indonesia di Sabang sampai Merauke dibere abeh tahun baru ulah aya petasan, ulah aya nu nanggap orkes. Alhamdulillah diputat sepi eueuh nu nanggap orkes. Pan sia dehem bangun nyaho jeung nongton. Pasar Kemis alhamdulillah, Cilongok alhamdulillah. Jadi barang ku Allah dinasehatan make bencana-bencana alhamdulillah aya ge hiji dua lah. Nah, ieu urang dititah inget supaya urang siap-siap bekal jang sabada maut. Ternyata horenganan bebekalan jang sabada maut mah teu babari ngabutuhkeun ilmu sebab salat kudu make ilmu, wudu kudu make ilmu, dek puasa kudu make ilmu, dek maca syekh kudu make ilmu. Mang Haji Enjama maca sehna teh kan kaondang lantaran aya ilmuwan aya sieu. Ya ulah tilok anu ngondang. Tilok anu ngondang. Ilmuwan mah kos kitu satabrang parahna. Tuh, geus kabaca. Geus kabaca. Masa memeh mamaca dibaca heula jelemana nu ngundangna sugih tante sih. Kukudangna sabaraha duit ya geus cek Tuan Syekh Abdul Qadir terkutuk ke budak. Ilmuwan nu dibacana ahli ikhlas aya nu macana teu daek ikhlas atuh mal beres-beres. Tah jang bekal sabada maot atuh kudu make ilmu. Ari ilmu jang pibekeleun ba'da maut berarti kan ilmu ibadah mah moal aya di SD, moal aya di SMP, moal aya di SMA. Sama salah setik ya bae parah kos pang pinterna bae ya moal aya di kuliah moal aya ya ilmu jang pibekeleun ka akhirat mah di pondok pesantren. Lain di pondok Cikurus atau pondok naon eta ngaranna lah. Tuh, pondok pesantren eta ilmu jang pibekeleun ka ditu. Jadi lamun jelema teu masantren sakadar sakola ti TK ti PAUD malah ti jero beuteung keneh. Terus PAUD TK SD dot teu pernah masantren teu boga ilmu jang pibekeleun ka ditu cilaka.
cekulah cilaka senajan nya jadi jenderal wow pang cilakana jelema kapten cenah cilaka bae polisi lah tuh polisi masa jangan pinter ge cilaka komo teu pinter cenah ieu mah alhamdulillah cenah jadi bupati mbahna cilaka kan cenah kos kitu atuh kiai ge cilaka model Kiai Haji Supendi mah atuh komonya tuh kan ari aya ilmuwan mah aya ilmuwan minimal Allah menghargai ka ilmuna anu bantak ibu-ibu bapak-bapak sanajan urang pinter ilmu duniana politik ekonomi budaya gagah urang hirup di duniana sugih urang hirup di duniana tapi teu boga ilmu jang pibekeleun ka ditu wah bahaya mantap wayahna terutama ibu sing hade ngadidik anak mantap kula mah sok ngarah-ngarahkeun asal aya lalaki datang ka imah kiai doana cenah kula hayang kawin geus boga sia ka Bogor encan kadi tulos kaputat ka Ki Haji Nasuha urang sok diarahkeun ka ditu aya ge lurahna umur 40 tahun dinya itu masalah penting pinter umur 40 tahun mah urang nikah beurang magrib geus teu bedaek make calana bibit kolot ngaranna eta atuh Haji Pendi mah kuari ge make calana nya henteu tuh sing ada ya sebab aya dongeng kieu aya hiji jelema pemuda umur 17 tahun be mantap keur bejeuna gagah nyana leng eueuh ti imah barang isukna balik ka imah mawa kantong gede rinjing mau rinjing sama kisah segala naon cek aing rinjing mau rinjing ya mbak ya rinjing ya aya naonan barang di dulu ku mana endog Masya Allah alhamdulillah cek mana sia burung eueuh ge usaha mah cek nya endog ge alhamdulillah cek mana oh mana bunga tuh langsung digoreng yang keluarga wah bahkan jangnya nama khususon jang anakna nu moal endog oh dingeunah-ngeunah mana geus kieu be aing teu salah boga anak soleh cek nya geus bisa nulungan kolot segala moal endog sarinjing tak endog pohara anak Masya Allah menang saminggu anak naleng deui ai balik mau kotok cek urang dieu kotok cek urang Cilongok hayam dia atuh beda Cilongok baja ke Bandungan lamun urang pondok urang putat kotok heranna urang putat mah heran ai kataina tai kotok ai kataina tai hayam ai kadagingna daging kotok dibalik tetangga Haji Epi bloon kabeh ya ai kuduna makan tai kotok daging hayam dah di Garut begitu ai di mah lain eta teh cempata tai hayam tak beuh sopan kataina namanya sopan giliran ditanya ai dahar jeung naon daging kotok eta lah putat geus kajian ulah dieuweuhkeun aslina bae kitu bae geus teresep urang dirobah-robah mah bener teu aslina heuy di kamarana tuh putat eta beda mun di Cilongok mah beda ka mana urang putat heuy di kamarana komo ki uding mah tah geus ngomong asli jasanya mah di ka mana tuh ki uding teh terobahnya nama ti leuleuk ti datang ka kuari kos kitu bae bahasana nya nama jeung sasalos
emang asli lagi itu putat beda ketos lain deh ngawong setik je atau gelam lain deh gelam yang boga son dia lain hei di kemana lain deh di kamar anak aduh sararian ya ima eta orang gelam eta kos gitu beda gelam tuhnya putat ketos sanajan Sunda beda nu sopan jeung lemes cilongok doang Masya Allah cong lain cong ih aceng eta anak kiai ye Masya Allah oh cong bantah urang pondok kemana cong ih cilongok mah bade kemana ceng menang saminggu eta kan mau kotok mau hayam Masya Allah indungna geus bebeja ka tatangga heuy boga anak pacar anak aing soleh anak aing mah kamari mau endog sarinjing kuari mau kotok 10 boleh deh mantap ye deuleu anak aing soleh caknya nama meureun soleh teh anu bisa beberean ka kolot sanajan tilok salat soleh bae si soleh teh tilok salat padahal mah disebut soleh bae Masya Allah karim tilok salat ya soleh anak aing mah ya Allah diputat ke kos kitu asal anakna bere bisa mere rokok bae ka bapakna bisa mere sepaheun bae ka indungna aing mah boga anak soleh jasa cenah padahal mah tukang main gapleh tolol teh putat boloon maksudnya nyebut soleh teh kos kitu iya ge bebeja kata tangga-tanggana tah anak aing mah soleh jasa kamari endog sarinjing ku ari kotok 10 bola dek matak ge tuturkeun tah anak aing soleh kana mah tatanggana ge gide kabeh bu hebat amat eta si ibu boga anak pohara jasa pohara amat pohara menang saminggu leng deui teh budak balik ngombe bodembe na Masya Allah pohara tembe mak tembe dah isya hebat amat geus boleh ditanyakeun pencit mak pokona mah babagikeun mak pencit atuh mana muyah maeh mencit embe tatangga kabere kabeh tinggal tatanggana we karari we heuh nya ih teh si budak ya ku bisaan usahana teu kadenge dagang teu kadenge tani tapi bebere para amat ih hebat mah Masya Allah sabiwir hiji tatangga kabeh ngahebatkeun kabeh ya Allah ya Rabb geus geunjleung lah di dinya mah bahwa eta budak teh soleh jaku makna disoleh-soleh kumana disoleh-soleh teh lilaleng deui eueuh ai balik mawa kebo hebat luhur atuh luhur bawa kebo Masya Allah oh karim dituntun kunyana mah pencit mah kebo sia ku bisaan-bisaan teh atuh pokona geus ulah loba omong mah keur meujieuna dakdak jeung indungna jol polisi borgol ku polisi urang putat tatanggana pondok nah mana ceri Pak atuh kenapa anak saya diborgol Pak orang putat bahkan gitu ngomongnya Melayu ongkoh gerak-gerak Sunda ini anak saya soleh-soleh atuh kenapa diborgol Pak jangan Pak ini mah soleh Pak soleh cek bapana udah bawa polsek ih cek mana tuh ulah Pak iya anak kula soleh udah kemana di polsek Pak waktu dibawa ke polsek bawa ke Polres begitu di sidang korenganan endog nang maling kotok nang maling embe nang maling kapanggih maling kebo pagi maling kebo Masya Allah tuh indung nama tetep baik anak aing soleh dipitnah
fitnah zaman fitnah cenah ku ari mah polisi teu boga deg-degan hoak tahaok anak aing sasoleh-soleh cek ya teh poloon ta polisi aya bisa keluar kudu disogok polisi tolol geus jarang geus ngacaprak polisi bae geus pokona mah ngacaprak tah keputusan anak akhirnya tetap hasil sidang pleno diputus zaman harita ketika maling leuwih tina nisab kudu dibunuh nyana langsung ditalian dek dibunuh algojo geus siap dek ngabunuh nyana mohon lah Pak mohon Pak aya naon memeh kula dibunuh kula hayang kapanggih jeung emak kula heula mau tidak mau bisa jeung teu bisa kula hayang memandang beungeut emak kula heula wayahna ieu mah musyawarah teu naon geus hayang ngeuleuh emak mah mana didatangkeun ka dinya plek tah ieu emak maneh naon tah ka dieu mak ceng aduh aceng teh geus loba omong mak lain aceng soleh-soleh dek dibunuh ka dieu nu deukeut aya naon ceng mak ieu kula dek dibunuh teh nu jadi gara-gara emak pan sih nyalahkeun ka aing iya gara-gara emak lamun teu gara-gara emak mah kula moal dibunuh gara-gara naon kitu ceng kula mawa endog kunaon kumaha teu ditanya ceng endog nang di mana emak malah mah nyoleh-nyoleh ka kula mawa kotok aturan mah tanya ceng sia mawa kotok boleh amat nang di mana ieu buat teuing kotok Haji Epi ye aturan mah tanya ku emak kunaon atuh emak teu nanya kula mawa embe ku emak teu ditanya atuh datang ka mawa kebo kula nah iyalah akhirna kos kieu gara-gara emak teu nanya kula aturan mah tanya ku emak tah nu mantep ke ieu nu pertama ngadidik anak jang kaherap emak mana aturan mah tah ieu mah pan masyaallah anak kotok leungit makna bau ngacaprak kata tangga anak kotok leungit kemana ye beusi jayang di mahia aya anak nama leungit henteu diteangan heuh eta urang putat ku boloon-boloon deui tanyakeun aturan mah aya anak aing di dinya aya jeung jeung lalaki kajeun jeung lalaki mah sarwana goblok kabeh Masya Allah tamah kos orang Subang kos kitu di Subang mah kos kitu asal eta mula laki be mana jeung bapana mundur oh anak urang laku cek cenah teh ajeng urang mah urang nyilib bae eta di Subang eta cak Mang Haji pan keur ieu kos kitu palang pengalamannya keur ngora gobloknya tah iyalah aturan mananya maka kula kulantaran kula teh ditanya atuh kula kageunahan berarti kan ieu emak teu ngadidik anu jadi anak nu mantak teu ngadidik lantaran emakna baheula henteu dipasantrenkeun ka Kiai Haji Nasuha ke pasantren Al Hasanah ye coba lamun dipasantrenkeun mah cok santeuna geus aya ilmuannya na anakna kadinya mamawa endog sia endog nang di mana ieu ulah loba tanya sia yang ke akhirat tante sia yang selamat tante di akhirat indog nang di mana sia nang maling ya sia lain mah nang maling sia oh goblok sia maling maling di mana mah endog bapak
Ndok bapak sih mah jangan dua. Tah, kan ditanya ngeunah, mau ayam tanya, mau domba tanya. Mun teh mah usaha. Menang usaha naon sia bisa beli embek ieu? Kan ngeunah, masyaallah indah lamun urang boga indung bisa ngadidik kanu jadi anak. Kula tahadus bini mah lain ngalem ka ibu kula lain. Kula mah hafal nabi-nabian teh ti ibu. Nah, bari baheula mah kapan hareudang bari digebegan gitu, hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Nuh, 8 Nabi non. Cepat. Nabi Isa. Ini mah sedang diseret ge bener teh. Masa 8 Nabi Isa? Aya uyuhan betah Haji Epi boga babaturan kos kieu. Atuh teh Nabi kada 8 Nabi Isa bloon teh coba. Masya Allah. Nah iya bari digebegan dah. Eta ti indung Masya Allah. Komo ibu kula mah hafal ta abda bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil isani. Kula tilok pernah maca eta geus kadedengekeun teh suara ibu. Masya Allah, hafalnya nama. Adamun Idrisun Hud, eta apa? Eta hafal. Geunaheun boga indung gos kitu. Ih, ieu bapan lain, Pak. Bari diayun-ayun pun sapun. Ayo praktek tetalan. Sapun. Isi sapun ka mana cak ulah teh? Sapun. Ditanya, "Mang Haji, kok sapun?" Teu hafal. Ya nama bisa sapun teh lamun dibaca. Berarti odob nya. Odob bodoh. Indung kudu nanya ulah cara nu tadi mentak nyana maka dek ndek naon ceng kulantaran kula henteu dididik ku mak kula ye hayang ngenyot letah emak memeh kula maot hayang ngenyot letah emak ndek naon tuh sia ngenyot letah henteu ka dieu atuh mana lantaran beureun ku deudeuh kanu jadi anak akhirna ditololkeun letahna dikenyot kunya sugan teh dikenyot digegel hampir pegat kunaon sia ngagegel letah emak bongan letah emak teu digunakeun pake nganasehatan kula sehingga kula detik-detik ieu bakal dibunuh. Akhirna selesai keputusan hakim kudu dibunuh. Algojo siap dibunuh blas makna neuleuh anakna dibunuh kaget sarua ngagoleh. Nah iyalah nasib maot seperti eta nu bakal dibawa ku budak nu teu berilmu hasil hirup malingnya pagawean hirup nangan sakadar maling kabawa pae pepelakan di dunia na maling ya suduz zari'una ma yazra'una bakal panen jelema karena pepelakan nu kumanehanana dipelak nyana melak kagorengan bakal panen goreng ke di akhiratna indungna nu henteu tatanya ka anakna bakal leuwih ti heula ditanya di akhirat. Ngeri urang mentak sing ade urang jadi indung urang jadi bapak sarua bae. Oh urang jadi bapak kieu bae di imah anakna na HP sakade naon bah ka dieu adalah ini HP sia nang di mana sia naon ieu merekna naon merekna ya Oppo geus jang abah ieu mah eta kan tolol
Bapak teh juga teh dek nanya nang ti mana mun meuli make duit saja bapak nanti pernah mangmelikeun mun nang pamere saha ieu mah lain bagus sih mah HP jang abah sih mah neangan deui tak eta kan di pondok mah tarolol kos kitu pondok polon hanya nang di mana ieu Masya Allah nu mentek cari laka ge ilmu ilmu kaduniaan mababari sebab sakadar untung rugi endek kumaha bae jalana penting boga teu boga sepeda kredit teu boga motor kredit boga anu penting boga ilmu kaduniaan mah diciptakeun ku Yahudi seperti eta hayang informasi hayu endek kumaha bae beurang penting online ialah urusan kayahudian budaya orang robah dengan sendirilah lantaran orang kuari ngiblat ka Yahudi mun cacak-cacak pondok pesantren anu negeran budaya Islam budaya timur budaya Indonesia wallahu a'lam untung masih kene aya pondok-pondok pesantren nu ikhlas magahanana anu memperkuat budaya jeung ideologi iki kuari geus hampir-hampir mun kurang didengekeun mah nah iya indung jeung bapak sing hade didik moal bisa ngadidik indung lamun henteu dipasantrenkeun moal bisa ngadidik bapak lamun henteu dipasantrenkeun nu mantap ulama teh eureun kajen kumaha ge disinggungan di ortodok kajen jangka maslahatan umat teu kumaha engke kadituna ibadahna loba jasa kuari anu salaki na ya bebe jaka kula Gustu Kiai doakeun cenah pemajikan kula kuari waduh kula kaduhung cenah boga pemajikan kunaon sih bisa kaduhung boga anak sabaraha 5 ceknya pan kaduhung diajak salat mah hese jasa masyaallah cenah hese geurina mas santren teh henteu ente sok salat kula ge tilok nama aja pan atuh atuh jadi kieu teh sarua heuh kahayang mah kudu salat ge pamajikan mah salat lain kitu ngomong kos bener eta ngomongnya heuh kahayang mah cenah kudu salat ge atuh pamajikan mah salat jeblon teh budak atuh kuduna jangan heula memeh pamajikan cabon salakina teh kudu nitah ka pamajikan asal zuhur wudu Allahu akbar asar wudu Allahu akbar magrib gitu keneh sapoe 2 poe 3 poe saminggu bae pamajikan teh kudu diajak wih bapak sia jadi wali kuari emang kenal nu sholat baik kuari bareng gede hutang jadi kieu tapi kan jelas sholat nah engke nyana ke anakna sholat tuh tuturkeun bapak sia tuh geus kamu sholat padahal pamajikan mah encan kajeun antepkeun sholat tuturkeun bapak sia kuari mah getol bapak sia guys sholat tuh ke anakna geus nitahan kebal-kebal pamajikan anak tuh sholat sareng Allahu akbar tanyakeun ku bapana masya ka mana itu jaga sholat masya Allah jadi Rubaiatul Adawiyah masih ya kan jadi geus teu kudu hese eta naon boga ilmu tapi lamun teu boga ilmu hese biasa ya kula ya lamun nyaritakeun ya seputar putat ya aya jelema geus lumayan lah perekonomianana mal bejakeun ngaranna haju mana nitahan ka Mekah saya gara ka Mekah tuh jauh usaha sia rada deuri satu kuali mah mobil geus boga sanelau gara ka Mekah eta dititah ka Mekah na hese jasa bomang ulah ka Mekah aja ku lagi kos kieu keneh jiat tuh geus kos kieu kuari makan kebal sia ieu kebal nungguan teh kuari maka ka Mekah teh belasan tahun maning ti kuari tetep henteu kunaon eta mantap mana bebeja ka kula anak supaya daekeun cenah daftar ke Mekah kiai kumaha keur ieu na mondok teh henteu mal beres ai nu mondok mah nu masantren can boga duit can naon geus hayang ka Mekah can boga duit can aduh aing mah hayang ka Mekah aja sakajeun maling ge ceknya na tabat dibalik di bloon jasa nah aing gua santren lo beda pemikiran anak
ngadenge nu ngazakat hayang ngazakat bari can boga, ngadenge nu ka Mekah hayang ka Mekah bari can boga, ngadenge nu sodako ai lebaran beuh ngababagi samping baju. Masya Allah kabita amat kabita teh lainan ganjaranana ta eta ai mah santren mah kos gitu. Nah itu mah santren mah cara Haji Pendi kan ieu kolot kadeudeuk kos kiai keteu mondoknya nu datang ka kuari lebaran sugan mere henteu endahan nu kula dicokotan kunyana. Bagian kula sok dicokot kunyana blon teh coba parah. Aya nu mere cenah kiai kula mere jang kiai tah sabaraha 5 samping aja dibikeunna ka sabelah Haji Pendi ya insyaallah guys coba datangna sabaraha 2 datangna Haji ieu kan kabehna sabaraha 5 palingan 2 incu cenah loba atuh bebeja. Ieu mah lain keur carita ngagoreng-goreng asli kos gitu. Iya kunaon ieu ngantara tuh pasantren teu hayang boga ganjaran ai nu masantren mah lain kitu ieu aya nu ngirimkeun jang kiai 5 masyaallah kunyana kan dihitung anakna aya sabaraha komo jeung santrina tambahan 10 mah jadi 15 kan kiamat sugro ujianna wow. Tuh nah iyalah didik anak mumpung aya keneh pondok pasantren kena bisaeun maca Quran urang ngadenge tadi maca Quran makhrajna rafi lagamna bagus kan ngeunaheun kadengena ku urang pake tadarusanana ngeunaheun pasti kajen kumaha ge ngeunaheun coba urang mun ngadenge Haji Pendi maca Quran misalna kiroatna kuari nu maca Qur'anna Haji Pendi 10 menit datang ka teu oyak betet teu ceuli oyak kajen gua kumaha ge asana 15 menit batu sing seleber. Kunaon eta teu dipasantrenkeun nyana ka pasantren kiroat ji bismillahna geus teu puguh a'udzuna geus teu puguh atuh teu puguh lantaran nyana mah teu pasantren engke gimana namanya maca Quran ge lain cara tadi bahkan auzubillahi minasyaitonir rajim kan ngeunaheun nya mah lain bismillahi ngawita atuh kan bismillah kuro mah lain kitu nah ieu kabeh teu pasantrenkeun anak ulah datang ka henteu boga bekal jang ka akhirat urang kuari geus kolot sanajan geus kolot ngaji lamun memang urang nyadar aing ieu teu bisa rukun wudu ajikeun teu bisa rukun salat aji mumpung hirup keneh ya Allah kadanan cara Imam Ahmad bin Hambal mah Imam Ahmad bin Hambal ya Allah ya Rabbi kaistimewaanna ucapan-ucapan Ahmad bin Hambal haram beuteung aing kudu kaasupan duit ti pamarentah haramnya nanya muridan nanya emang halal apa haram sih ulah nanya haram jeung halal teu hayang aing beuteung aing kudu kaasupan ku duit negara izin ka Allah besi aing paeh ditanya sia harita dibere beuteung sia dieusian duit pamarentah ku teu nanya aing teh aing ieu pamarentahna teh ngadenge kahebatan Ahmad bin Hambal akhirna manehanana hayang nasehat lantaran nasehat sababaraha kieu teu asup ka hate coba kula cak raja anter ka Ahmad bin Hambal ya anter bareng datang ka iman assalamualaikum waalaikumsalam saya kula Kiai Fulan Kiai jeung saha kabeneran kula ieu nganter raja lamun nganter raja tanyakeun raja dek naon ka dieu beuh nyana ngarewas ieu mah raja sing hade teu menang sambarangan aing hubunganna naon jeung raja jangan teu perlu ka raja nu perlu ka aing lamun raja perlu ka aing dek naon tanya dek hayang nasehat lamun hayang nasehat aing dek keluar tapi lamun jadah teu hayang nasehat ti aing mau mal keluar teangan coba kuari kiai model kitu
teangan ulah nanya kaki uding ulah nya namang sekolot terus error ulah nanya tanya coba ke Kiai Guar bentar gua kula masuk ditelaah kiai-kiai nu baheula bae kos kitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mah kabeh. Kemudian eta tokoh-tokoh sufi abeh naon jang kaca horenganan batur sararieun ka Gusti Allah beteung dijaga beteung paingan salatna teger, zikirna teger, maca Qur'anna teger, horenganan bensin nu diasupkeunana teu sambarana. Ieu mah keur carita kahebatan Imam Ahmad bin Hambal teu hayangeun nya maka panggih jeung pamarentah lamun lain dek nasehatan hiji begitu dinasehatan dibere keunang ka fakir miskin nya nama teu pernah beuteungna kaasupan ku duit pamarentah mantap ibadahna mantep ieu mah kamantepanana besetik deui kumaha eta kamantepanana kamantepan ibadahna Ahmad bin Hambal bisa ngobrol jeung ahli-ahli kubur bisa ngobrol jeung jin bisa ngobrol jeung setan-setan ya Allah aing ngobrol jeung ahli kubur mah tah hese aing ngobrol jeung jin eta ge termasuk hese lamun ngobrol jeung setan mah haji pendi ge bisa oh sebab atunya rajana pan gampang ngobrol jeung setan mah atuh haji mamin ge mun ngobrol jeung nya asal lain jelema cak nya ge tah ieu mah kacaritakeun Imam Ahmad bin Hambal mah kapan di imah bae ngajar ngenekeun mazhab ngarang kitab Masya Allah Karim di Irak saat eta aya hiji awewe anak pejabat kasurupan dipencet ku ahli hikmat ngalawan paling keluar ke asup deui pencet deui ku ahli-ahli hikmat kitu keneh ka dokter bere naon kitu ngaranna obat syaraf tetep teu mempan geus seselet bapakna iwa hiji deui Kiai Ahmad bin Hambal datang tadinya utusanna Waalaikumsalam naon anak salah sahiji pejabat kasurupan parawan keneh ku ayeuna sakitu kula ka dieu diutus titah minta doa mun bisa mama na nu ka ditu atau mun aya izin itu na bawa ka dieu cik Ahmad bin Hambal ka kiai anu bae jangan mah hebat entos ka kiai anu bae atos disebutan ku Kiai Ahmad bin Hambal kiai anu ge entos sadaya lagi seseleh ieu mah tinggal mama bae hiji deui Masya Allah cak Ahmad bin Hambal nyana ka dieu ulah kula ka ditu waktu atuh kumaha ieu kieu bae buka tah bakiakna dibuka kuy bawa bakiak mama ka ditu terus teudeung di sisi eta awewe nu kasurupan haju maneh ngomong ka ditu hei awewe sia kasurupan ku setan ku jin bejakeun hei jin keluar sia lamun henteu keluar ya aya tarumpah Mama Ahmad bin Hambal ayo bejakeun dibawa bakiakna doang dibawa ka ditu diteundeun di sisina diomong hei awewe ulana hei jin anu nyurup ka ieu awewe sia de keluar apa henteu lamun teu keluar sia ya bakiak Mama Ahmad bin Hambal geus aya di dieu takol sia ku aing awas ya harita keneh hampura waduh cakiana boro-boro tita keluar ti ieu awewe kula mah keluar ti negeri Irak sieun ka bakiak Ki Ahmad bin Hambal
ditanya kepada nu mantek sieun kunaon nya nama ahli ibadah ka Gusti Allah hese dilawanna ibadah ilmuna pohara jasa gas gua ada keluar moal asup deui keluar langsung ku bakiakna bae sieun sebab ahli Allah ilmuna luhur jasa kejadian di pondok harita nu kasurupan dipencet wajib pendi pernah terjadi Pak pencet bismillahirrahmanirrahim amanar rasulu bima unzila ilaihi wa aja bisa setan lalu di jero ngomong atuh aja bisa babacaan kos kitu mah gantinya na wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim atuh pasehan aing cek disengsarikeun sebab lawan macanangan di bibir doang henteu asup ka jero tikoro aca disengsarikeun ku setan pernah aya nu nyeri huntu menta cai kajana paeh jelema Masya Allah deres teu paeh mah aing ngagedean doang paeh mah paeh lain bismillah nu teu manjur ja bismillah na eta keneh kunaon eta bismillahna lain di bibir set asup ka kolbu ti kolbu ka fuad ti fuad kasir ketika maca bismillah lain inget bab bacaan bismillahna tapi inget kana bi kana makana wa biyakunu mayakun Masya Allah Gusti sadaya-daya ti Gusti nyanggakeun ka Gusti ieu teh jelema kasurupan mudah-mudahan Gusti ku Rahman Rahim Gusti nu aya di bismillah tiupkeun fah bikeun cager aya jelema nyeri beuteung bebeja ka Haji Pendi barang ditanyakeun kumaha eta kamari anu nyeri beuteung teh dibere cai geus tahlil ieu lain ka rumah sakit teh min tahlil geus ditahlilan Masya Allah lah iyalah ieu ilmu ieu di mana eta masantren ya Allah ya Rabb ieu mah keur carita Ahmad bin Hambal teh kudu ki Ahmad bin Hambal nah bakiakna doang kita ka ditu bejakeun bakiak mama kitu ya awas ya lamun henteu keluar takol sieun teh heula ku bakiakna doang ge ieu mah pan aja pani mah disengsarikeun ku setan disengsarikeun hayo babacaan deui hayo atuh tadi puasaan pembacaan ya Allah ya Rabbi nah ieu non ilmu pesantren moal aya teh mah ilmu kos kitu mah lain di pesantren moal aya ya Allah ya Rabbi di pesantren geus teu kudu lain marondok pesantren mondok mah sia ka imah Haji Pendi teh humban karung ke cilakas ya pesantren tuh ya Allah di Cilongok baheula anu ku abah sok didongeng-dongeng ba bismillah nama bismillahirrahmanirrahim poho kurang ngaranna eta lantaran masantren baheulana nembus bismillahna ka jero kolbu ka jero fuad asal di bismillahan doang malah mah tilok anggeus bismillahna nyai iya mang nya anu cenah muriang naon kadeukeun bis doang cager bis doang Haji Pendi bis cak setan biskotan nih saya tawa santren dia keur cerita pesantren ilmu jang ka akhirat kuari mah urang boga ilmu ria keneh hayang kalem cek Imam Ghazali kajen ngora keneh satu ketika bakal nafakuran sorangan iya aing ilmu pake ririaan da meureunanan lain nambah ibadah horeng ria mah iria mah meureunanan ieu teh maksiat kadeleuna we maca Quran teh siga ibadah horeng maksiat kadeleuna bae ceramah teh siga ibadah horeng maksiat kadeleuna bae ngaji jeung santri teh ibadah horeng maksiat ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh nu Gusti atuh abdi mah henteu daya teu upaya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti bere abdi ka ikhlasan satu ketika jelema boga ilmu mah ngelengis
mulai maca Quran ge lalauna Najib kan dia sok maca Quran lalauna tilo kadengean teh tilo kadengean anu maca Quran orenganan lain bisa nama min na aya eta kumaha kan sok diieukeun sok dihaharuan maji kok maji geus korot boga HP segala Quran Quran di jero na barang di dalam Quran bener mantaknya nama asal mantas salat likum langsung cekal HP be baca Quran satu ketika kukula di dalam kan lamun Quran asli mah maji keur maca Quran ya iya dikieukeun gimana lain wah berarti lain Quran ya lain Quran mah nyana mah tuh Yasin jeung ge ieu mah barang di dieu susu ya malum lah bareng geus eueuh nu imah na barengnya nyana rindu oge meureun aya lah umur 80 tahun tenang kejadian ya neruskeun nu tadi setik deui Imam bin Hambal na maot sanggeusna maot setan tadi teh datang deui nyana nyahood Imam Ahmad bin Hambal maot setan asup deui loba anu kasarurupan tu ieu heseku tu heseku ieu heseku itu hese tetep teu daekeun kaluar nah ieu kan istimewa ieu setan ge sarua horeng ngintip sieun nya ka Imam Ahmad bin Hambal wah geus sararese kabehan geus seseleh sanes geus seseleh teueuh di jalan urang bawakeun taneuh kuburan bae bawa ke taneuh kuburan anak bawa kadinya kieu-kieu sia awewe lamun sia teh daek kaluar awas ya ulah disangka Imam Ahmad bin Hambal teh maot nyana mah waliun min auliyail wali wali mah cek Gusti Allah ge teu maot cek Kangjeng Nabi teu maot wali Allah mah teu maot ya taneuna awas ya dek kaluar teh teu sia aya sia hah ieu taneuna ieu kaluar ku taneuh kuburanana doang sieun ya Allah ya Rabbi Haji Pendi maot sok taneuh kuburanana setan ambalaya nambahan setan musyawarah beranaknya lagi anak incuan nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah sok bacaan kita beriwayat-riwayat dina riwayat tasawuf kadang ngerenung ya Allah ya Rabb jaheunya jelema laluhur mah nu bantak urang neuleuh kiai henteu kudu ngaji ka kiai ahli ma'rifat ka kiai ahli Allah neuleuhna doang masyaallah geus beda coba deuleu kiai pamarentah neuleuhna doang boga duit sebar duitnya nyananya kira-kira ngeret moal ka urangnya tuh kan beda ka kiai pemerintah mah hayana kitu ai ka kiai model koskula mah ai ahli marifat lain solihin lain ngan kula mah lain pemerintah paling ge kiai uci mawa duit sabaraha duitnya cekeun ieu bisa teh dipaling ku aing ya ai ka kula mah hayang maling ieu mah kacaritakeun awas urang hirup masih keneh dibere umur tur dibere sehat aya kesempatan jang belajar satungtung hirup urang belajar jang bekal ke akhirat.